Budak teh barangos teh. Sapa poe teh ngan tawuran we pagaweana teh. Saya tadi kepatahanna. Emang sekali-kali disebut budak teh. Naon ceuring? Neneng tuh berkosa. Usaha. Ki, bener-benernya maneh teh geus gede ge. Mesti kene ngompong ngerakeun Woi, asal barang nyaho. Bapak urang raja minyak tanah. Wilujeng sumping di Bogor kota hujan. Neng, atunya pisan da ka neneng teh. Lu bener, A. Atuh bener. Nih neneng kan pernah hadengnya sih, A ngomong gelis ka neneng. Iya, mana teh emang gelis, tapi Naon? mana gelisna gelis kuda. Gitu sih, emang naon artina? Artina lamun ti jauh ketinggalian gelis, lamun ti deket soalnya lupakan. Dasar cabul. Pokok sekolah teh menilainya cak. Bisa jadi ingat baheula. Ingat tuh budak sekolah dekat imah urang, budak SMA. Budak teh barangos teh. Sapa poe teh ngan tawuran we pagaweana teh. Imah mending sakitu mah. Ya, baru dak sekolah nu deket imah aing mah. Leuwih parah deui. Euy para kumaha ieu teh? Ya, siswa lalakina tiap mangka sekolah sok mau minuman. Terus siswi-siswina sok marah CBH. Wah, nu bener nu ngaran sekolah cak. Mun teu salah mah Pak Ud pelatih. Edas ya. Cek, abdi mah pusing dah, boga budak teh. Hese tadi kepatahanna. Emang sekali-kali disebut budak teh. Tapi udah sering teuing ngajilina. Terus abdi kudu ngajiwir naon atuh, Cek? Bebot we bujurna, kana bujurna daging peng ieu. Duh, Cek, ari si Ece, kepelakaret doang tuh ban, Cek. Dan moal mungkin bujur mah Cek ngadenge pepatahan abdi. Sok li, si Ece mah. Kela gimana? Penting siapa berhasil nyokot nama we? Nyokot duit, HP jeung perhiasan. Amun aing berhasil nyokot sendal nu boga imah. Sama boloho, kalau kan nyokot sendal yang nyokot barang berharga. Sia nu boloon, palingan nyokot sendal boga imah teh, main nu boga imah teh udah urang. Heuh nya. Ki, bener-benernya maneh teh geus gede ge. Mesti kene ngompong ngerakeun
Hampura mah, iki geus nonton berita ke puting. Hah, naon hubungan anak berita ujung ngompol? Kan puting arek ke WC, tapi presenternya ngomong jangan beranjak kemana-mana, padahal harus langsung. Motok dah sama dia. Ai motor tentang enggak wae deh. Maaf. Oh, hari musim maaf. Atuh balik, makanya cicing di masjid. Aduh, bisa pinter. Anjing kunaon yuk? Kunaon ceuring? Neneng tuh berkosa. Usaha iraha. Ku si Keke pembantu orang teh. Si kekep. Oh, cenah tadi keur hujan aa nu nitah. Nitah naon? Cenah tadi si Keke aa nu nga-WA. Emangna aa nga-WA naon? Oh, bieu teh nga-WA. Ngomong kieu, kep lamun mendung baju jeung rokna si neneng diangkatan. Sakalian we manukna diasupkeun. Woi, asal barangnya ho. Bapak orang raja minyak tanah, sekali dengan kali tanah, keluar minyaknya. Alah, karek sapi itu bapak aing aja minyak kayu. Sekali keluar kayu, keluar jeung minyakna. Salah hubung sih. Bapak aing raja minyak angin. Sekali ngawetin angin, keluar jeung minyakna oge. Edas. Wilujeng sumping di Bogor kota hujan. Naon hubungan anak berita ujung mimpi? Iya salah. Ning neneng campak ngadanya sih, aa ngomong saya egois. Itu sih berkosa. Boloho kayak nyokot barang berharga nak kalau kasendal. Jangan. Kedengeran apa? Siapa? Jangan. Minyaknya. Alah, karek sakitu bapak aing. Tapi itu ulah sana galanya. Alles Bogor